Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abah bade medar deui bisi katagihan. Abah rek video deui. Hayang apa saterasna video Abah sok tonton deui. Abah mah lain savideo atah. Abah mah sababaraha video margi sia-sia lamun nyeun video hiji mah margi jauh Abah teh capek. Aya kudu ngalinten ka dieu mah percuma. Abah teh nah kadieu teh teu gratis, kedah ngangge biaya. Ya abahna capek deh. Sakantenan we abah teh rek ningal taman wisata Batu Kudana nu aslina. Tingali ayeuna mah abah mah moal kokoronangan. Margi ayeuna mah rada handap, datar, tingali tingali matak geuningan nanyak 1000 tahun datar 1000 tahun mudun 1000 tahun teh yeuh mana jah Batu Kuda di luhur keneh tah ieu ge wantun nu ngacegir aduh aya di gunung malum ngaranna ge alas bandawasa ngaranna ge gunung leuweung tingali bangsa babatuan mah sur anu ngaran taman wisata Batu Kuda teh sur batu sur abah ayeuna rek istirahat heula sakedap di dieu ning aya tempat pangistirahatan tingali wargi-wargi abah noroweco di dieu hapunten abah bisi wargi-wargi kalah gandengna wungkul teu kataji hapunten lamun kataji meureun abah tongton lamun teu kataji ulah maksakeun mudah-mudahan we ku abah wargi-wargi dulur-dulur pemuda-pemuda ku abah didoakeun sing sararehat sing panjang yuswa bari jeung bararokah rezekina abah rek istirahat heula geuning di luhur ge aya tempat toilet tingali bisi meureun mah hayang papang di dieu meureun di dieu margi ayeuna mah dilestarikeun teu meunang sembarangan urang kencing tingali aya toiletna ulah sembarangan kencing margi ayeuna mah dilestarikeun aya pengurusna tapi keun bae aya buruhan mah tergantung pagawean mun pagaweanna alus mah ieu dilestarikeun nu darong ka dieu teh lain saurang dua urang mayah tah